lamun eta urang make tajwid marhaba teu ngeunaheun mardia dia marjuki marsin ge kasupkeun asana ge jeung marsinan meureun atuh geus sajaroh haram jadah doang marsin segala aduh ya kula anu neluh doang jeung beuregan kieu panggung ya ja urang mah dosa malulu atuh mata ke ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ilmu ulah aku ahli anu hadirin wal hadirat jang jauhan ka surga kudu ku amal perbuatan contoh ya jelema ewan ka urang aju cek baturna urang ulin yuk ka imah si eta mah bager karage ku ari mah teu hayang tokohek gitu hayang lagi aing mah nyeri bala nyeri aing mah nyeri bali mah 7 mulut 8 ruah ku ari geus tareh puasa deui mah hayang aing mah akur jeung si eta urang mah pasti kitu muga-muga ieu dulur ngabela barang datang ka Taif beda sangkaan Rasulullah. Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul tidak disambut dengan marhaban jaddal Husain, Rasul malah disambit, Rasul dibaledog, dibalangku batu, ku tulang onta dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ku bapak jeung ku ibu Rasul duaan di Taif dikepung ku sakampung Taif, Masya Allah, sehingga kepala Rasul, mastaka Rasul memar penuh dengan darah, wajah Rasul bahkan cekiji kaol soca Rasul katutupan ku darah, jubah Rasul penuh dengan darah kada dilempar terus kurang kok dikejar Rasulullah. Sabab hadirin inti nahirup manusia di alam dunia nyekel amanah. Saha anu ngaamanatana nu bogana, saha nu boga dunia Allah. Maka dititah kulantaran urang dititah nyekel amanat ku Gusti Allah, maka urang anu boga anu dititipan amanah teh kudu jujur pala hadirin wal hadirat. Sehingga cek Gusti Allah dina Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya ngaledek aing nyaho teh malah lain deui. Lupa usah Om Bima. Wah. Waranya suara Ustaz Om Bima melengkang melengking melengkung hiung. Masya Allah. Bu, hayang teh ibu tak boga minantu doang Ustaz Romli. Atau pulung be manehna nganaon teu kudu ngamodalan deui teh mah Ustaz Pauji tapu sawarana gararaga entak eta anak urang supaya balalajar maca Qur'an pan Imam Syafi'i ge kitu balajar Quran heula eta Imam Syafi'i dina manaqib Imam Syafi'i pala hadirin eta Imam Syafi'i teh dihamilkeun kudu jadi ibuna 4 tahun asana jelema sakolong dunia teu aya sabada Imam Syafi'i nu dihamilkeun 4 tahun kudu jadi ibuna kecuali Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Ya Allah, mantak di dieu bisi aya urang dieu reuneuh. Nya, 1 tahun can bijil, tungguan bae 2 tahun. 2 tahun teu bijil, tungguan bae 3 tahun. 3 tahun teu bijil, tungguan 4 tahun. Tah, lamun 4 tahun teu dekeun bijil, kakarak bawa ke rumah sakit, bedah. Bisi-bisi mah anak bedul jerona. Pan eta Imam Syafi'i mah hadirin ketika umuran 2 tahun ditaros ku ibuna, pan ibuna ge wali atuh. Sebab pala hadirin dina madhab anu 4 anu deket zuriyah ka Rasulullah hanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dinisbatkeun ka bapa kolotna, paditu ka aki ka uyutna lantaran ki Syafi'i mah sahabat. Nah iya ketika dihamilkan kudu jadi ibuna, Masya Allah cek ibuna kieu ceng kasep bager nyahuan anak teh pilalakieun ja ibuna ge wali ieu iraha ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak lain emak teu sanggup ngandung aceng lain tapi emak mah kusono hayang geura nempok beungeut aceng. Masya Allah Imam Syafi'i harita kene jawab
Cek Imam Syafi'i moal mak moal waka gerak keluar ti jero beteng emak bu eta orok mun nembalan asana mun zaman gua ada nembal mun teu kabur indungna ge ari kitu kunaon cenah ceng kasep bager cek Imam Syafi'i jawab abdi can beres nalar Quran. Jadi Imam Syafi'i mana nalar Quran ti jero patuangan ibuna. Iyalah ulama urang madhab urang anu sangat pohara Imamun Syafi'i radhiyallahu an. Hebat Imam Syafi'i mah. Para hadirin, boga murid Imam Ahmad bin Hambal. Begitu indah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i nyaba, ya Allah, para hadirin, eta Imam Syafi'i bobo kulam hayang kaelulah dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal. Kitu beda jeung santri kuari Kiai HS ditinggalkeun. Atuh awas ulah sok main tinggalkeun beta kiai. Laju lamun kiai ngariung dengekeun ya mang ya. Mun kiai ngariung dalekeun ku urang di bere baskom di hareupeunana. Atuh eta kudu ku urang ku santrina. Punten Mbah baskom bade dicandak. Ima kiai balik kana kuat mau berkat. Santrina geus malabur ti heula. Haram jadah sia eta. Awas dah. Imam Syafi'i mah tuh Imam Ahmad bin Ambal mah begitu saret ya Imam Syafi'i nah ditungguan ku Imam Syafi'i masya Allah para hadirin begitu ditungguan gugah Imam Syafi'i alhamdulillahirabbil alamin bari ngusap pameunteun dijawab ditaros ku Imam Ahmad bin Ambal punten mama tadi mama teh gugah bobo kala ka ngusap pameunteun bari ngucapkeun alhamdulillah ai kitu kunaon mama wahai Hambali tadi nuju bobo mama ngajawab 127 masalah kajawab sadayana ku mama. Masya Allah. Iyalah Imam Syafi'i. Pertama Quran, hadirin, supaya orang nu mata kana Quran, ieu lisan teh supaya leuleus kana makhorijul huruf mah. Geus eta make ilmu tajwid, at-tajwid lil Quran. Ai maca kitab mah geus teuing teu pati pasehat ge. Bu lamun maca pasihat mun maca ieu maca kitab kudu kumaha ilmu tajwid ripuh sapina gairah tamatna mantak Al-Qur'an ditajwid ai maca kitab mah teu kudu pasihat coba lamun maca Quran kudu pasihat bu faslun arkanul wudu'i sitang bu keburu modar ira tamatna teu pasaran matak teu kudu model marhaba eta marhaba leus teuing teu make tajwid ge marhaba baheula mah komo marhaba ya panna tulisanna mah alipan coba tapi lamun eta urang make tajwid marhaba teu ngeunaheun mardia dia marjuki marsin ge kasupkeun asana ge jeung marsinan meureun. Atuh geus sajaroh haram jadah doang. Marsin segala. Aduh, ya kula anu neluh doang jeung beureugan kieu panggung ya. Aya nu lepan-lepan kun apa Haji Munir depan eta kitu pan Pak. Kun syafi'an ya habibi eta uang lapan kun idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun hayya coba marhaba make tajwid kun ndaekeun kutilana ka dituna mantak Quran heula mantak alhamdulillah ya ayeuna bari walimahan barudak khatmil Quran moga-moga anu diharatamkeun sing maranfaat ilmuna ya Allah pala hadirin wal hadirat kedeung ke urang bahas seetik lamun jelema masantrenkeun anak bari masya Allah belajar Al-Quran waduh eta ganjaranna ku puara meuni guan wallahu alam bimuradih cek Gusti Allah inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
cek Gusti Allah wallahu a'lam bimuradi kami geus ngangsongkeun geus nawarkeun amanat. Naon ieu amanat? Loba ulama mufassirin nyarioskeun wakila salat, wakila puasa, wakila munggah haji, wakila zakat, wakila saum. Katakan arkanul Islam, wakila sedekah, wakila ialah pendidikan anak. Masya Allah diangsongkeun ku Gusti Allah ya amanat. Pertama kasa ka langit alas samawati cek Allah ngit mohon Gusti daek tanda dia nerima amanat ti aing naon Gusti katakan arkanul Islam salat puasa waduh eta langit nolak fa abaina ayyahmilnaha nolak tersanggup Gusti ditawarkan deui ka bumi sarua tersanggupan mi cek Allah mohon Gusti daek nerima amanat ti aing bau boro-boro langit begitu pangluhurna Allah tersanggupan komo abdi ditincat coba tawarkan ka gunung ya gunung malah luhur pan eta panguat dunya gunung nong lain si nonong nya daek nerima amanat ti aing alim Gusti eta langit bumi gunung fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha sadayana pal hadirin nolak kana amanat ti Gusti Allah ku saking berat-beratna aliman ai barang ditawarkeun ka Nabi Adam wa hamalahal insan ai Adam alaihissalam ditawarkeun ku Gusti Allah ka Nabi Adam ka manusia Adam daek tante narima amanat aing ari kitu kumaha Gusti cek Gusti Allah aing diantarana nyeun makhluk dua diantarana hiji surga dua neraka surga jeung hamba aing anu takwa neraka jeung hamba aing nu durhaka jelema diasupkeun ka surga ku rahmatna aing jelema diasupkeun ka neraka ku adilna aing cek Allah antak urang ka surga teh lain ku amal perbuatan lamun dek make ku amal perbuatan dek make nu mana ulah aja boroning nu pinter ulah aja boroning nu bodona kiaina gitu sanggup mun kudu ka surga kudu ku amal perbuatan waduh heh urang mah tiada hari tanpa dosa di sini dosa di sana di mana-mana nyieun hudang hees nyieun dosa endek hees nyieun endek ngaji nyieun balik ngaji nyieun keur ngaji nyieun heuy ira ibadahna teh eta ja urang mah dosa malulu atuh mata ke ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ilmu ulah aku ahli anu hadirin wal hadirat jang jauhan ka surga kudu ku amal perbuatan makana ka surga ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala jeung ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atripu amal ibadah urang mah ulah kitu cenah kiai jangan mikir sok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ibu meme salat moekeun ranginang tengah-tengah salat hujan jawab ingat kana salat ingat kana ranginang nah eta Allahu akbar buar be hujan aing leeh ranginang aing salat mana nak hajatan yang pandangan yang anu kincek aing teh jadi mana ranginang salat menang hutang aing tisarmin deuleuh ieu ke tanah tuh urang mah inget keneh kana ranginang tibatan kana sholat ulah kitu cenah kiai ja kami osok puasa sugan be puasa teh nyababkeun kami ka surga kami asup ka surga nu puasa heh puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga ja urang mah tanggal hiji keneh pambukaan pot sambeja komo haji jaroma es campur es buah es gowot es dogdog es dogcer es nonde eta mah ja kuloba jasa sirup boteng puan kelapa muda bau pokokna mah geus ngejajar gogodo sepancauna ge aya bau tahu bulat tahu gepeng tahu penyon pabuh raya coba di hadapan urang bala-bala tahu coba Pak Kolot najam sabarai karena ge cenah basa tengah genep pangelamat nah ini isu jangan akan anak terus atuh kana lagi puasa tolong
Trong dur dari masjid ada Allah encan geh datang karena bar tahu biak 16 rujak biak 20 itu dicocrok ya di hayu itu diuyuk itu kot nongkara begitu kaji hayu taraweh beneran boro-boro taraweh cina aing maghrib gente puasa nu kitu nu nyababkeun ka surga jauh heuy cenah ulah kitu kiai jangan mikir sok ngaji lah ibu-ibu ayah beda ngaji geulangna anyar 70 gram hese urang mah nya tah cek Gusti Allah aing nyieun makhluk dua di antarana hiji surga dua neraka surga pikeun hamba aing anu takwa neraka pikeun hamba aing nu doraka meleh ieu urang dieu umurna ngaranna babakan Bandung hayang ka surga apa hayang ka neraka tuh pan ieu calalageur kabehan ngajawab hayang salamet hayang cilaka tuh pan teu edan jawabna mah geus lamun urang pala hadirin wal hadir hayang salamet atuh laksanakeun be amanat ti Gusti Allah. Nah ieu ditawarkeun pala hadirin ka Nabi Adam begitu diterima ku Nabi Adam ngan hanjakal innahu kana zaluman jahula ngan manusia mah loba ngazalim mata awas ternyata teh urang ku Allah dibalangkeun ka neraka ku adilna Allah jadi ternyata neraka suluhna menang mawa awak kurang keneh di alam dunia mana deuleu nu teu salat deuleu nu judi deuleu nu zina deuleu anu berebut jabatan deuleu anu saling hasud deuleu anu saling fitnah lamun paeh can kaburu tobat berarti hakikatna urang teh mawa suluh di alam dunia kana neraka jeung ngadurung awak urang keneh. Naudzubillahi min cari cing dengan neraka mah mangkaning eta di neraka masya Allah bu ayak hures kolot baheula mah nyebutna kures horeng eta hurais haleutik ha ro ya shin hures bu eta hures aya kolot baheula mah nyebutna eta mun salawatan teh baheula teh eta jaro aya keneh pakuluman pakelemen kalau baheula kitu beneran bigere ilmen amal 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 madadatan la takbal sajar sajar tangtu eta amanat aja kudu teh ngaji ya Allah hadirin eta lata leuwih susah leuwih nyari ngeureuseukeun di neraka nah itu dah kures kala jengking gagandul sana dul sana nggak jawab apa 14 aing molen dah urusan haru aingnya kieu kinceng nyuguhan jalma kieu dek aing haru Gusti la ilaha illallah bu pak eta kures disebut kures penyebutannya aja kalamang kures orang kures kalamang kures eta kiai ditanya ke malaikat Jibril ya hures ila aina tadhab wa aina tatlub cek malaikat Jibril res enon bril tiluk seri hures mati lo mau otot kejung ndak ka mana ya dia lempang terus saha jalma nu dicocrok ku dia cek kures khomsatu nafar 5 golongan
ku kami nu bakal dicocrok orang Babakan Bandung. Kumaha eta? Oh bener, cocrok asan aja gitu. Aduh ya Allah Gusti Nu Agung, 5 golongan anu ku aing bakal dicocok bril, ku aing nu endek diteangkeun jeung anu dicocok aing parentah Gusti Allah. Kumaha eta urai kures? Eta urai kures hadirin wal hadirat, panjangna baina samai wal ard, panjangna ti dieu ti bumi ka langit, gedena wa urduhu bainal masyriq wal maghrib, gedena ti masyriq dugi ka maghrib. Masya Allah. Huluna botak, ayo botak di dia, awas deh. Matana molotot huruf tina sana neraka, kukuna para ranjang eta hures teh anak orai sujauh lakro. Heh, anakna sakitu kosku mah sujauh lakrona. Ya Allah, cek ures sabara, cek mereka jadi sabara golongan ku anja nu dicocrok itu res. Hiji 5 golongan bril cenah. Hiji saha? Tarikus shalah. Hiji jalma nu sok ngahaja-haja nyaho kana parduna salat tapi wani-wani ninggalkeun sok hoyana saralat. Ieu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj ya Allah ngusahakeun umat salat, Masya Allah. Sabab ieu salat dina jasad mah karroksi, ibaratna hadirin hulu. Ya, lamun ieu aya jelema ya makhluk kieu ya. Aya huluan, aya betengan, eueuh leungeunan, eueuh sukuan, jelema lain. Atuh jelema. Heh, keur liga dunia teh, liga dunia. Pan eta di Qatar teh ceng, nu maca Quran nu sapotong. Bener teh? Jelema lain. Jelema. Aya huluan, aya betengan, eueuh leungeunan, eueuh sukuan, jelema. Tapi jajal ya, aya lungunan, aya awakan, aya sukuan, eueuh huluan, jelema lain. Jajal kan di aya gitu, nu kemana jaro jeung. Ya Allah, baladiri salat dina jasad ibarat hulu. Ayeuna jelema ya puasa sunnah jarang, sodako jarang, tapi sholat can pernah ditinggalkan. Masya Allah, tetap eta ngaranna jelem. Dengekeun tos ya. Contohnya, awas tok. Aing bisa jelema doang sia tok. Antu anjing, jadi mana-mana aya bae yanto. Awas ya, jelema rajin sodako, tapi rajin puasa sunnah, rajin sodako, waduh rajin zakat, tapi tilok sholat, mohon maaf can termasuk ngaran jelema. Ya Allah, geus ieu dikhitan ge bikin ngalaksanakeun ibadah sholat, mantak dikhitan, dibersihan lantaran lamun lalaki makomo lamun lalaki kiih nu hade eta kiih lalaki. Ieu kadang-kadang pemuda bari kanjang wer beki di mana bae. Geus kieu teh kalau di situ kan peletok deh. Mending lamun ngisa kalau diadu-adu ke tiang listrik, gusal cek tiang listrik, namun ngomong teh maka ada yang ngomong eta cek tiang listrik dan naon diadu-adu ke jeung aing. Adu kumaha kitu asan aing cek tiang listrik. Ye, nu ade mata ulah sok kiinang tum yurisul pakro ngawaris kana pakir eta kiinang tum. Nu ade. Kiih jongkok. Ngisa. Ulah sok kiih sembarangan. Komaha eta kiih cenah dina liang-liang. Hei, jaga apa? Eta kiih dina liang-liang, eta liang teh orang sayang jin. Nu ade. Masya Allah, pan ketika Rasulullah teh uih ti Thaif, anu kadituna Rasul akan diisra dan dimerajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, uih di Thaif, orang Thaif tidak iman kepada Allah. Pala hadirin, ternyata Rasul datang ka Ma'la, dongkap tak kapal bah masjid jin, mata aya masjid jin, sabab jin beat ka Rasulullah. Asup Islam, mata kiai bisa istiqomah di imah, teu boga santri, terus mah istiqomah, sugan urang boga santri jin. Geunah boga santri jin mah, boga duit tak maling urang mana bae.
jatuh kadeuleu jin mah eta mah ada jin sayang-sayang liang-liang eta sadaja liang sireum kadeuleuna lain tah mangga dulu liang hirup lamun tah mah liang ibu kumaha asana tah mah ya Allah hadirin nu ada ulah sembarangan para hadirin eta ketika Rasulullah panarida uwih di mana uwih di itu ti Taif para hadirin jeung Zaid bin Harisah salah satu sahabat anu aya ngaranna dina Al-Qur'an 124 sahabat Rasul tidak ada yang namanya yang namanya dalam Al-Qur'an kecuali Zaid bin Harisah sahabat itu saja aya ge Abu Bakar Siddiq disamarkeun idhuma fil ghar huma rujuna kana Rasul jeung Abu Bakar ketika di Jabal Thur tapi Zaid bin Harisah langsung namina ayat dina Al-Qur'an lebah ayat mana? Lebah ayat anu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh ayatna nyaho teh ayatna falamma qada Zaidum minha wa taram zawwajnakaha lamun aya kiai ngawinkeun cek kiai zawwajtuka menang nyokot dalilna dina falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha lamun aya kiai ngawinkeun ankahtuka menang nyokot dina ayat fankihu ma qada lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' gitu ayana di mana eta ayana di pasantren di As'am'ab di As'am'ab komo di As'admah tapi geus teuing masing-masing jurusan anu badi As'am'ab bagian umumna jeung As'am'ab bagian ngitungna pan perlu matematika GP bahasa Inggris eta urang lamun kaluarna ditanya tak kana haji terus ka Baji Injuk ka Baji Munir ih Baji Munir keur ieu Bapak anak turis ke Mekahna ditanya ke orang Arab enak min aina ya Syekh jawab langsung pintu pangaruh santri ana minal jinnati wan nas men pasawan orang Mekah iya Bah Haji ngajawab puara cek ulah itu beres deh yang wah si dajak-ajak kadire tadi itu baik ya Allah hadirin begitu Rasulullah datang ke mana datang ke ditu tuh datang ke dia ka ma'la teh caket makbaro istrina Sayyidatuna Khadijah al-Kubra Masya Allah Rasul mah panu upami mapah maca Quran bae ya Allah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada tala Quran banyak ganti shin maka mau ngake beudeuh kotok neng udah hus mau lempang hus anjing udah udah sik mah tenang pertama sasa kakarang nanti ayo ngomong ulah bodok-bodok teuing aya santri abdi pajaro bener lain dong ini mah aceng ti mana atuh apa naik kula mun ngajar tadi kieu ba bi bu ab ib ub ta ti tu as it ut sin sa si su as is ulah bisa bis kudu gitu bo ti tu ain a i u eta botoran kula ngaji jeung guru ain kurang jero ceng ka oek pas ka bapawa bener kurang nagati kudu talaki ieu waktu itu apa ieu ceng tos di mana kan sate anyar tos di warung di tos na tos meser toma pok ceduh cek ulah tenda gimana tadi itu nangke cangcu pok ceduh gitu itu teman beres
Ketika Rasulullah nuju maca Quran barang datang ka Ma'la rombongan jin ngadengeken Kangjeng Rasul, inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar Muhammad baca Quran, Masya Allah begitu indah itu Quran dibaca, yahdi ila rusdi fa'aman nabi, eta Quran nuduhkeun kana jalan anu bener, fa'aman nabi, maka kami iman karena Quran, kami iman ke Allah, kami iman ke Kangjeng Nabi Muhammad. Katoib Rasulullah berangkat, anu iman masyarakat Toib. Hadirin, yang iman cuma adas doang, eta adas teh orang kampung Irak. Kieu begitu Rasul riwayatna berangkat ke Toib lantaran di Mekah ibu teu aya, bapak kolot teu aya, mamang Abi Thalib anu ngabela eueuh tos maot, laju istri tercinta pun pupus, ngalamun Rasulullah sedih, kemana hendak mengadu, ibu bapak eueuh, bapak kolot eueuh. Akhirnya Rasul punya tatagenan, rek berangkat baik ke Toib, sebab di Toib loba kene dulur, muga-muga ieu dulur ngabela. Barang datang ke Toib beda sangkaan Rasulullah. Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul tidak disambut dengan marhaban jaddal Husain, Rasul malah disambit, Rasul dibaledog, dibalangku batu, ku tulang onta dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ku bapak jeung ku ibu, Rasul duaan di Toib, dikepung ku sakampung Toib, Masya Allah, sehingga kepala Rasul, mastaka Rasul memar penuh dengan darah, wajah Rasul bahkan cekiji kaol soca Rasul katutupan ku darah, jubah Rasul penuh dengan darah karena dilempar terus kurang atau dikejar Rasulullah. Ya Allah, itulah Islam, itulah perjuangan. Nah berjuang mah hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, setiap pengorbanan banyak rintangan. Apa kata almarhum Bung Karno waktu diwawancarai oleh sang wartawati cantik dari Amerika, Cindy Adam? Beliau mengatakan, kata Bung Karno, hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, setiap pengorbanan banyak rintangan. Kalau siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang, berjuang tidak mau banyak berkorban, silahkan tidur di bawah pohon kamboja, modar mereka letik sama mereka baca Safinatun Najah. Eta aing ngomong gitu menang apalkeun 3 bulan. Aku pakeujit di sumut dangdeur beban papajuhna. Hesek. Ya Allah Rabbana Karim. Iyalah. Rasul tatagenan tadina kasa. Jadi Mekah Rasul dibaikot. Pemenang dakwah ka dieu, masjid anu ditutup, masih ditutup. Eta rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jalan, Abu Gosok, Abu Dapur jeung Abu nu sejenna. Dah kepung Muhammad, paehan Muhammad, bunuh Muhammad. Rasul dibaikot, temenang jual beli jeung babaturan Rasulullah, dibaikot terus-terusan. Akhirnya Rasul punya inisiatif berangkat jeung Zaid bin Harisah menuju Taif. Sugan di Taif aya kana dulur kabilah Bani Thaif. Ai barang datang ka ditu, waduh dikepung Rasulullah. Bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak salembur ngepung Rasulullah. Akhirnya hadirin, ya Allah, Rasul lompat ke bukit-bukit, alhamdulillah diselamatkan ku Gusti Allah. Akhirnya Rasul ngalamun calik, bari kita calik Rasul. Sikut tadi kieukeun. Makana upami ka Taif, ayeuna pan ka Bogor aya bari teh. Aya Masjid Qur'. Kaf waw ain, Qur' manana sikut, untuk mengenang Rasul ketika dikejar oleh orang Taif. Dibangunlah Masjid Qur', cuma hese teu bisa sholat karena gede nangan 3 meter kali 3 meter, hanya simbolis saja jamaah karena membeludak terlalu banyak yang zarah ke Taif. Ya Allah, ngalamun Rasulullah. Para hadirin kembali kieu naon dari cokot kurang kisah di dia. Ulah bergantung ka jelema, ulah tatagenan ka makhluk. Ketika tatagenan ka jelema nalika urang tidak sukses, tunggu kekecewaan Anda. Tim sukses contoh kali loba caleg, kuat eta pelang di mana-mana. Ya Allah, di rudang dosa kelah tanggal tanggil pada nak milih pada tanggal tanggil. Eta kula kamari kali itu acara kali itu pada kas Bitung. Oh gitu. Eta cenah Pak Haji di Parapatan aya cenah di dinya naon baleo Pak Haji. Ini Pak hiling jeung caleg.
sebelah bawa jangan jajan aing mana aing gitu ke di eueuh aing mah orang kejalaan ku eta tukang pare pakai ngagebot cenah aya bae mata ke eta mun masakeun baloke geus duruk bae eta mun geus-geusan eta pernah dipake ngagebot mending mun pake ngagebot mah coba mun halang nangising teh nasusukan bina-bina atuh kare mah jeung kula barang kula na saya tak haji jadi di kula na mobil truk aya aing truk parti ngangkut kayu tadi na bakna hei maja aing gitukeun bangsa truk sakitu keun kabina-bina ya jelema Rasulullah ulah bergantung ka jelema urang ya tolong misalkan aya caleg aya calon ulah bergantung ka tim sukses bisi sukses tim bergantung ka Gusti Allah engke Allah nu ngagerakeun kitu ketika tidak hasil bergantung kepada seseorang tunggu kekecewaan Anda bergantunglah ka Gusti Rasul bergantung tadi napa kasaha kadulur suka di Taif cek Rasul ngabela ternyata bukan menyambut malah menyambit Rasul Masya Allah akhirnya Rasul ngalamun Masya Allah bari ngadoa kieu Rasul ialah doa Rasul di Taif asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin cekang jeung Rasul Gusti hanya ka anjeun abdi nyung mengadu ibu bapak eueuh mamang eueuh dulur eueuh pamajikan eueuh dulur ge di dieu masyaallah kalaka ngamusuhan hanya ka anjeun abdi Gusti mengadu asku ilaika du'fa quwwati lemah kekuatan abdi wa qillata hilati tidak daya daripada hinaan manusia anta rabbul mustad'afin anjeunlah hiji pangeran anu bisa dipenta tulung mantak santri kakarak istiqomah dihewaan ku mitoha ulah wa kageura pundung tan kakarak dihewaan ku mitoha tuh kan jeung Rasul kudu dulu dikepung berlumuran darah ya Allah para hadirin menjelaskan kitu torojol be malakul jibal malaikat jibal gunung berarti malaikat penunggu gun iya dina badan urang sadayana pinuh ku malaikat di dia aya malaikatan ribuan malaikat di dia aya malaikat di dia aya malaikat di dia aya malaikat dina irung aya malaikat dina ceuri aya malaikat dina bahang urang aya malaikat nagado aya malaikat mantak sunnah lamun dina kitab Riyadul Badiah jeung kitab fikih nu sejenna lamun urang tos wudu sunnah ulah dikusut ya pamenteun lamun teu aya uzur syara eta sakeclak bakal didamel ku Allah malaikat anu mana eta malaikat ngadoakeun ka jalma nu gaduh wudu kitu ibu kahartos heuy kaharti menang pada ilmu hiji ulah dikusut ulah dicecepan nya oh mun janggotan maka di Bandung ira di jorok pinu sabada keclak paneta ribuan keclak mata kita nu janggotan mah lamun geus ngalamun kecelakaan ge beureut mau malaikat doang eta ai kulo banyak rangsang doang benar ya Allah hadirin wal hadirat akhirna para jamaah sadaya cek malakul jibal kieu cek malaikat penunggu gunung kieu wahai Muhammad kami cengeuna hei Muhammad geura tunjuk cek malaikat gunung mana numpang gedena di kota Mekah kami ditimpakeun ka orang Taif ya Allah lamun harita kedudukan urang deh Pak Haji Jarot Abah Jinco nya Kiai Pak Haji Munir aya nu ngahina ka urang nu nyeri aya torojol malaikat misalkan Kiai Haji Endang gunung mana geura tunjuk di Indonesia numpang gedena ditimpahkeun ka urang biduang nu daregeul teh contoh ieu pas urang nunjuk hiji gunung Pelud dua gunung Semeru tilu gunung Merapi pan gitu orang mah ya Allah tapi kumaha Kangjeng Rasul ya Allah mulia-mulia Kangjeng Masya Allah para hadirin cek malaikat geura tonjok Muhammad gunung mana nu panggedena di Mekah nek ditimpahkeun ku kami ka orang Taif sebab orang Taif geus ngahina geus ngarogahala ka anjeun apa jawaban Rasul ulah malaikat karunya kalah ngadoakeun Rasulullah asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a muga-muga Gusti ngaluarkeun tina tulang tonggong orang-orang Taif man ya'budullaha anak incu orang Taif muga-muga
sing kabeh nyembah ka Gusti Allah wala yusyrika bihi syai'a jeung ulah musyrik ka Gusti Allah. Alhamdulillah doa Rasul diijabah, akhirna orang Taif ayeuna 100% Islam. Apa artinya? Geus urang ge lamun dinyeri ku batur ulah didoakeun teu bener, doakeun mah bener bae. Ngan aing macan bisa jahnak bae kadang-kadang eta. Jelema nu nganyerikeun ka urang dibere teh abi can bisa tapi usahakeun da Rasul mah marentana sae atuh mantap can disebut gagah jelema mun can sodaqah ka musuh bisa tuh sodaqah ka musuh hayo jajal urang can disebut bager jelema can bisa sodaqah ka musuh aya jelema nu hewan ka urang coba urang sok dibere apa tilok jawab bo bere ulah tuh cenah jawabanna ge. Masya Allah. Contoh ya, jelema hewan ka urang, aju cek baturna, urang ulin juga kayak masih eta, si eta mah bager karena kayak kuari mah, teh hayang nih, tokohek nih gitu hayang lagi. Aing mah nyeri, bala nyeri, aing mah nyeri bali mah 7 mulut 8 ruah, kuari geus tareh puasa deui, hayang nih makur jeung si eta. Urang mah pasti gitu. Tapi Kangjeng Rasul kuma asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mejeuna keur kitu hadirin Kangjeng Rasul. Tadi malaikat malakul jibal penunggu gunung. Aitorojol malakul ardi. Malaikat ardi bumi. Berarti malaikat penunggu kumaha cek malaikat penunggu bumi. Wahai Muhammad, malaikat penunggu gunung ditolak ku anjeun. Tapi kami malaikat bumi, andai kata darah anjeun nyeclak ka bumi teu meunang ampun ku kami dibalikeun kampung Taif. Eta Kangjeng Rasul ngabelaan musuhna bisi dijungkelkeun ieu kampung Taif, dibuka sorban Rasul, dicecep darah terus karena badan Rasul lantaran bisi ngeclak darah Rasul karena tanah. Akhirna darah Rasul ngeclakna karena sendal Kangjeng Rasul. Masya Allah, ulah cek Rasulullah malaikat ulah Rasul kalah ngadoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cek Kangjeng Rasul muga-muga Gusti mere hidayah ke orang-orang Taif sebab maranehna ngabaledogan merangan ka abdi teterangan bahwa abdi ya utusan Gusti. Masya Allah. Keur ngalamun kitu aya hate orang Taif nu dibalikeun ku Allah ngaranna Atabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saha cenah ngaranna? Neng, saha ngaranna? Atabah itu orang kaya di Taif, punya kebun korma dan kebun anggur paling seueur. Boga bujang ngaranna Adas. Saha cenah? Geus bosna dununganna ngaranna Atabah. Saha cenah? Atabah. Heeh, ai bujangna Adas. Awas bula salah denge. Ai tadi teh cenah ki zaman rangga naon? Eta cenah Rasul ka Taif cenah bujang aya bos cenah si Adas. Bujangna Atabah dibalik nya. Jadi eta bujangna saha ngaranna? Adas. Bosna ngaranna Atabah. Deulun Adas cenah eta mah. Hei. Aya cek Atabah kieu Adas naon cenah bos muncul urang teh mah cenah ieu kusia bawa korma nya ku dia jeung anggur bikeun tah tadi ka Muhammad. Saha Muhammad? Atuh tadi dikepung ku orang Taif teh karunya. Hah cenah. Tapi awas dia ulah sampai ka nyahoan ku orang Taif. Mohon berangkat Adas. Gancang tadi teh patepang jeung Rasul. Cek Adas kieu eta Adas terangan bahwa eta Rasulullah. Cek Adas kieu, "Mang, ieu korma ti dunungan kami. Ti Atabah, bos kami. Mangga geura dahar." Cek Rasulullah hatur nuhun. Begitu dicandak ku Adas, ku Rasulullah, eta korma bade dituang, pasikeun ka Zaid bin Harisah, bade dicandak. Rasul ngucapkeun lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Anjeun urang mana? Sabab ieu anjeun ngucapkeun hiji kalimat anu can pernah diucapkeun ku orang kampung Taif. Urang mana cenah anjeun?
Geus urangnya gitu, mun aya jelema barang hakan teu maca bismillah tanya, ari dia urang mana gitu. Papajuh laju ngahuap teh bismillah deui. Masya Allah. Cek Rasulullah, kaula orang Mekah, ngaran kaula Muhammad bin Abdullah. Ari anjeun saha? Cek Rasulullah, kaula Adas. Orang mana anjeun? Kaula orang kampung Ninawi. Di mana itu Ninawi? Di Irak. Cek Rasulullah, oh berarti anjeun orang kampung Nabiullah Yunus bin Matta. Adas kaget ngaranju. Cek Adas, anjeun terang kana Yunus bin Matta? Jelas kula nyaho, sebab cek Rasulullah Yunus jeung kula dulur. Yunus Rasul, kaula Rasul akhir zaman, ialah Muhammad bin Abdullah. Adas kaget, eta Adas teh ya anak kiaina di Ninawi, ahlul kitab bapana Yahudi. Pan diterangkeun keur ngaji jeung Adas. Cek bapana Adas, engke aya pinabian akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah, orang kota Mekah, ciri-cirina kieu, anjeun wajib iman, anjeun bakal kapanggih wahai Adas, cek bapana jeung ieu Muhammad. Adas teu nyangka, kenapa? Sebab Adas cicingna di Irak di kampung Ninawi, Rasul cicingna di Mekah, sedangkan Baghdad antara Irak dengan Mekah ribuan kilo. Allah berkehendak mempertemukan Adas dengan Rasul. Adas gawe ka Taif kana Atabah jadi tukang multan nungguan kebon korma. Rasul berangkat ke Taif, akhirna papanggih Rasul jeung Adas di Taif, langsung dikecup dirangkul ku Adas, langsung dikecup tangannya Rasul, dikecup keningnya Rasul, dicium kakinya Rasul. Hari takene Adas asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka rasul Lullah. Ta orang Taif eueuh nu iman tapi Adas iman. Oke teman-teman, sudah kita simak bersama-sama ceramah dari Kiai Haji Jamaluddin dari Pandeglang. Oke teman-teman, ceramah beliau dengan khas Sunda yang penuh canda tawa. Nah, dalam ceramahnya beliau menceritakan perjuangan Nabi, akhlak Nabi, dan perjalanan Nabi ke Taif. Di mana dalam perjalanan Nabi ini menghadapi penolakan dan penganiayaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Bahkan beliau malah balik mendoakan kebaikan penduduk setempat, walaupun Nabi telah ditolak dan diusir, namun Nabi tetap bersabar. Masya Allah ya, begitu luar biasanya akhlak Nabi kita. Nah, walaupun beliau disakiti, dihina, tapi tetap sabar beliau ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, nah, semoga dalam ceramah ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan kita bisa contoh akhlak Nabi, walaupun beliau itu Nabi Muhammad SAW disakiti, dihina, tapi beliau tetap bersabar. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran kita dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video berikutnya dari channel ini. Oke teman-teman, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.